Sampurasun nepangkeun ngamisim kuring Muhammad Dapi Aditya Pratama Linggima di Cianjur Jawa Barat. Dulur-dulur apal pan unggal-unggal tanggal 2 hiji Februari sok dipeli minangka Poe Basa Indung Internasional. Duyu jeung embaran UNESCO tah dina ieu kesempatan sim kuring sajang ngaturkeun wilujeng ngarea-area Poe Basa Indung Internasional. Mugi bahasa Sunda bahasa Indung urang Sunda tuluy nanjung salain tieta sim kuring teu petot-petot umaja ka urang Sunda sabuna hayu urang gunakeun bahasa Sunda di mana wae iraha wae sangka bahasa Sunda tuluy hirup kalawan uripna jadi jati diri urang Sunda. Jadi banda budaya bangsa Indonesia wilujeng jeung mun bisa nya bisa mah dulur-dulur oge nyieun video nu kawas kieu nya ngarah dina mailing Poe Basa Indung teh urang Sunda guyub dikareus basana sorangan sok deur nyieun video juga kieu.